Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Satu acan urang diajar, hayu urang ngadua heula sasarengan. Ngadua di kawitan. Ngadua rengse. Nah, pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna kelas 8 sadayana baris diajar ngeunaan pengajaran hiji anu judulna nyaeta rumpaka kawih. Satu acana tos terang teu acan naon disebat rumpaka kawih. Pamita acan hayu urang bahas sasarengan. Anu kahiji aya mikawan rumpaka kawih Sunda. Nah, anu disebat rumpaka nyaeta puisi nu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpaka kawih Sunda mah tangtuna wae dikawihkeun. Nah, janten nu disebat rumpaka teh nyaeta puisi nu sok dilagukeun. Khususna rumpaka kawih Sunda mah tangtuna wae dikawihkeun, dinyanyikan. Upama nilik kadinya rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur nyaeta rumpaka jeung kawih. Rumpaka raket patalina jeung sastra atau puisi. Ari kawih raket patalina jeung karawitan atawa seni musik. Nah, jadi rumpaka kawih teh asalna tina dua kecap nyaeta rumpaka jeung kawih. Rumpaka mah nyaeta raket patalina jeung sastra atau puisi. Anu disebat rumpaka teh nyaeta tulisan laguna. Nah, ari kawih mah raket patalina jeung karawitan atawa seni musik. Nah, jadi saenggeus urang hafal eta rumpakana atawa tulisanana terus ku urang dinyanyikeun eta berkaitanna jeung kawih khususna jeung seni musik. Tah, dina pangajaran basa mah leuwih musar kana unsur rumpakana. Jadi dina pangajaran bahasa Sunda mah urang teh leuwih fokus kana tulisanana atawa rumpakana. Tuh, anu kaasup kana karya sastra nyaeta puisi. Sanajan kitu taya salahna upama urang oge bisa ngalagukeun atawa ngawihkeun rumpaka anu keur dipedar dina pengajaran basa. Nah, jadi sanajan pengajaran bahasa Sunda musar kana rumpakana atau tulisanana, tapi teu aya salahna upami hideup sadayana tiasa ngawihkeun kawih Sunda. Nah, saperti kitu. Lajeng. Nah, ieu dina LKS halaman 2 jeung 3 aya contoh rumpaka kawih Sunda anu judulna Mojang Priangan jeung Isola Bumi Siliwangi. Nah, ayeuna ku Bapa baris diputerkeun, baris disetel kumaha sih lagu atawa kawih Mojang Priangan jeung Isola Bumi Siliwangi. Nah, engke ku Bapa baris diputer, ku hidep diregepkeun, ditingali rumpakana atawa tulisanna halaman 2 dugi ka halaman 4, regepkeun naon eusina. Urang puter sasarengan.
Nah, nembe parantos diputer kumaha si ari kawih mojang priangan. Ayeuna urang regepkeun deui kawih Sunda nu kadua nyaeta judulna Isola Bumi Siliwangi. Urang regepkeun sesarengan. Nah, nembe ku bapak parantos diputer kawih Sunda anu judulna Isola Bumi Siliwangi. Kumaha? Resep kan diajar kawih Sunda? Nah, ayeuna urang lajeng. Nah, saentos hideup nembe ngaregepkeun dua kawih Sunda. Prak ayeuna kerjakeun pananya dina LKS halaman 4 dugi ka 6. Nah, anu judulna ngalarapkeun kecap kana kalimah. Nah, kerjakeun ti pananya A nepi ka T. Jadi ku hideup di eusian halaman 4 aya pananya ti A dugi ka T. Nah, sarta kerjakeun oge pancen halaman 6 maham eusi kalimah. Halaman 6 nu nomor 5 maham eusi kalimah kerjakeun ti pananya A dugi ka pananya O. Nah, tong hilap eusian sacara taliti. Eusina aya dina kawih nu nembe dipedar sarta aya dina kakecapan miharti kecap. Nah, paham dugi ka dieu? Oma pancena dikerjakeun sing taliti. Nah, geuning urang parantos aya dina akhir pangajaran, ayeuna urang ulang deui naon nu nembe dipedar sareng urang diajar bebarengan. Tadi aya anu disebat rumpaka kawih Sunda. Nah, tadi teh naon anu disebat rumpaka teh nyaeta puisi nu sok dilagukeun. Ai rumpaka raket patalina jeung sastra atawa puisi, sedengkeun kawihna raket patalina jeung karawitan atawa seni musik. Nah, satos eta tadi hideup diajar atawa mikawanoh kawih Sunda. Tadi aya kawih
Kawih naon tadi anu kahiji aya kawih Mojang Priangan sareng kawih Isola Bumi Siliwangi. Ku hidup di bumi eta tiasa didangukeun teras tiasa diapalkeun. Nah, paham dugi ka dieu? Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu mugia naon ilmu nu ditepikeun ku Bapa sing tiasa aya mangpaatna kanggo hidup sarerea. Sakitu nu tiasa kapihatur tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.